Imam Abu Yazid Al-Bustami ditanya, minaina anta takulu wa tashrabu, di mana anjeun dahar jeung nginum, sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon. Dijawab ku Imam Abu Yazid Al-Bustami, min haitsu yarzuquhullahul ba'udah, di arah anu Allah ngarizkian kareungit. Afataro, apakah anjeun neuleuh kareungit? Reungit boga perusahaan? Henteu. Reungit boga ensok dagang? Henteu. Reungit nyana osok kitu ngaranna kuli? Henteu. Tapi eta dirizkian bae ku Allah. Tah, sakumaha Allah ngarizkian kareungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian. Teu kudu dagang, teu kudu tani, teu kudu nanaon, bakal dirizkian bae. Eta lah tawakal kula ka Gusti Allah. Masya Allah. Menang 2 poe salat ngamakmum, Allahu Akbar, ngamakmum biasa. Wali ge ngamakmum, oh masalah kan sah ngamakmum. Orang wali kan lain wali sah. Sallu khalfa fajirin wa birrin, salat bareng kabeh tak tukangin jelema anu fajir, jelema anu birrin bagus sah bae, oh masalah. Lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang, sebab perbedaannya jauh, jarang. Nyana ngamakmum biasa, Allah. Beres ngamakmum, imam nanya, Masya Allah mama, ditanya deh, min aina takulu atas sebuah lakasabalat. Ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama. Masya Allah. Cik Imam Abu Yazid dang. Geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula komo, ke beres kodok kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing. Allahu Akbar, nyana salat beres eta imam kan kaget teu sah. Ya aing sakieu hebatna sakieu teh. Mun teu sah. Beres ditaja deui salat. Entos mama entos. Pan mama ngateu sahkeun. Ai sia ka aing nanya di mana dahar, di mana nginum, berarti sia teh jauh ka Allah. Lamun sia teh jauh ka Allah, aing ngamakmum ka sia, atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah, goblok sia. Teu sah aing salat aing.